Selamat datang di Sunda Hiburan, channelnya hiburan yang bikin hari kamu lebih seru. Jangan lupa subscribe dan selamat menikmati hiburannya. Sabar, nanti sebentar lagi kamu jadi penyanyi Gedung Pakuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih ajrih kafihatur kahiyang rumuhu. Nu ngawasa alam berang, nu ngawasa alam putih, nu ngawasa bumi, nu ngawasa langit, nu ngawasa poek, nu ngawasa caang, nu ngawasa salah, nu ngawasa bener, nu ngawasa alam bihari, nu ngawasa alam kiwari, jeung nu ngawasa alam pois. Dina wengi ieu urang sami-sami ngumpul di patempatan menipas sedek-sedek. Hebat rakyat Karawangnya. Menit tertib. Bener teh? Diuk ngabaris poho kaki ih. Ieu teh lamun acara pejabat mah bango ieu teh kudu nyiapkeun toilet sabaraha hiji. Rakyat mah teu kudu kiih we hanapeun tangkal. Bener teh? Calager. Geus dalahar encan. Sia teh bohong teh nemben-nemben teuing. Kopi. Ya teh kira-kira pan acarana ge peuting jam 8. Kunon magrib geus ka dieu. Hayang pangharepna ti jam 4. Waduh. Ampun teuing. Bunga. Saha nu bunga? Nu bunga mah nu beuteungna genut. Sabab bunga teh singkatan kembung di tengah. Apal ka kuring? Apal ka calon presiden 2024? Saha? Itu jadi nu resep ka Dedi kudu resep ka Prabowo sabab Dedi bareng jeung Prabowo. Itu logikana. Prabowo jadi presiden, kuring bisa ngilu ngawangun Indonesia. Gitu. Ngerti? Terugi. Moal aing mati baheula ge kieu. Nuhun atuh ka Pak Kades. Oh, geus diijinan di dieu tempatna sugan teh kades teh siga aing. Diket hidung. Pangsi di ruanganna aya maung. Tapi gamarna maungna mah geus eueuh. Aya Siliwangi. Nuhun atuh. Bager teh kadesna. Sok ngadatangan ka Imam Aiji tara. Bohong. Kama ono sok aya. Kadesna sok sering anyang karana tara. Koprok atuh. Alhamdulillah. Doakeun nya sing bisa mimpin Karawang. Doakeun Pak Kadesna kahareupna sing dilobaan tangkal di desa, bener teu? Geuningan bangga pabrik loba teh rakyat napanaseun. Geus eueuh tangkal gede. Eueuh sirah cai. Geus beak sawahna. Hese ngalatutut ge. Hese ngalabelut ge. Geus hese kuling ngarambet ge. Kabeh kudu digawe di pabrik. Aya teh asup ka pabrikna kudu mayar lewat calo. Ya teh ngomong teh bener tak? Gusti nu Maha Agung ya Allah. Moanya iya pasukan sakieu lobana aparat pemerintah teu bisa ngaberesan calo-calo acan. Oh enggak, sedang diteruskan. Nuhun oge ka ketua BPD nya nuhunnya. Naon cenah? BPD, Badan Perwakilan eta teh DPRD na desa sia teh. Ngan eueuh duitan.
Letik beda jeung DPRD lumayan, DPRD provinsi lumayan pisan, DPR RI lumayan pisan. Ya aya kolot sim kuring Parobet Jenderal Purnawirawan keprok atuh. Tapi maaf Pak, ini mah saya canda Bapak, jangan marah, ini mah canda. Nama Robert itu kalau di Sunda harus hati-hati. Karena kalau Papa punya adik namanya Koko, disatuin Koko. Aing teh bisa wae. Ai pade di cenah. Bisa galau bisa cenanya. Pidato bisa, ngabodor bisa. Nguruskeun nu gering, nguruskeun ini. Anu teu bisa mah aing nguruskeun mamajikan. Lain curhat aing mah nyaritakeun. Kunaon kudu diomongkeun sabab engke geus biasa ya serangan netizen naik pemilu mah. Pak Prabowo jangankan jadi presiden, ngurus negara, ngurus istri saja tidak bisa. Cek aing teh naon hubunganan? Ngurus negara manu diurusna APBN, ekonomi makro, ekonomi mikro, hubungan luar negeri, politik internasional, gitu, pertahanan keamanan, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, eta tugas presiden. Cek aing teh malah alus lamun presiden teh boga pamajikan. Jadi fokus ngurus negara, moal pasea jeung pamajikan. Benar tak? Lamun keberhasilan ngurus pamajikan standar kepemimpinan, berarti lamun jelema boga pamajikan opat akur layak jadi presiden. Benar tak? Kan halus lamun presiden teu boga pamajikan teu kudu make ajudan. Ibu presiden negara teu kudu aya anggaran tebaya, anggaran rumah tangga teu kudu eta anggaranna pindahkeun ka anggaran maici, maoroh, maenah, maemah. Supaya imah rakyat miskin teh 25 juta tinggal 17,5. Sabab harga toilet pejabat we 30 juta. Benar tak? Standar rumah rakyat miskin 100 juta ameh teu miskin. Lamun standar rumah rakyat miskin 25 juta berarti miskin keneh oroh. Bener tak? Ali ku aing kahareup bantuan rumah rakyat miskin 150 juta. Beres. Ku aing yakin begitu duitna dibikeun moal dipake kabeh. Keureuh ceuli aing. Keureuh ceuli aing teh moal tadi bikin duit pasti dipake nyen imana paling gocap. Nu 100 pake meuli motor incukna geus moal beda. Bener tak? Santai, kayak kain gitu. Maunya gubernur Jawa Barat tuh boga pamajikan alus. Naon sababna? Saatnya presiden duda, gubernur pun duda. Itu. Supaya naon sabab tugas pemimpin memberi harapan, minimal ada harapan calon mertua. Sugan doa ke Gusti Allah, sugan aing boga minantu presiden, boga minantu gubernur. Engke nek milih bupati nu duda peks ya teh. Ya kan aya Ibu Lia calon anggota DPRD kabupaten. Aya Ibu Liana. Aya Pak Encep, ieu mah geus gede ge Encep. Kan Encep mah budak. Cep-cep ka dieu, cep-cep ka dieu, geus gede Encep eneh wae. Engke mun jadi dewan cep-cep ka dieu. Teu naon ngaran. Kuring ge boga budak, indungna di Kerawang baheula almarhumah. Cicingna di Teluk Jambe tuh di perumahan Bladito. Ngarana Maula Akbar nangtonga. Ate ulang Kerawang kade kudunya aka Karawang mun ke jadi anggota DPRD provinsi kade sia. Mun ke mana jadi anggota DPRD provinsi nu diuruskeun pamajikan wae ku aing dieureunkeun sia. Sabab eueuh teureum Dedi Mulyadi jadi pamimpin teu nyaah ka rakyatna ti baheula. Aing kajen teh bubar dapur aing daripada jauh jeung rakyat. Benar tak? Karena istri pemimpin itu yang pertama adalah rakyatnya, bukan istrinya. Jadi pemimpin ngorbankan keluarga dengan kepentingan rakyat, lain ngorbankan rakyat dengan kepentingan keluarga. Benar tak? Sabab lamun mencintai rakyat maka
istrinya akan ngikut. Lamun pamajikan ninggalkeun nya teu naon da boga keneh pamajikan rakyat, gampang. Tapi mun sia jauh jeung rakyat, ditinggalkeun pamajikan, sia moal ditarima di ku rakyat, jomblo sia salilana. Bener tak? Geus kitu nyaritana teh kudu panjang-panjang, inti nama eta kan. Jadi naon si anu kudu dibenerkeun ka hareup, geus di mana-mana dicaritakeun ku kuring tah. Benerkeun di urusan rumah rakyat miskin. Benerkeun tanah-tanah negara supaya jadi leuweung deui. Kunaon supaya jadi leuweung deui? Ayeuna can karasa ku maneh hiji waktu bakal karasa krisis bangsa Indonesia ka hareup, krisis lingkungan. Naon nu engke di Indonesia susah, bisa jadi lain duit. Tapi bisa jadi nu susah teh cai. Lamun leungit cai eueuh duit. Nah, kang dari urusan anak orang Karawang sawahna lega puluhan ribu hektar. Eta sawah eueuh hartina lamun Citarum saat. Eta Citarum saatna ti mana? Tuh, ti ditu ti Gunung Windu jeung Gunung Wayang di Kabupaten Bandung. Jadi ngaruat bumina urang Karawang kumaha? Ngaruat bumina teh kudu jarah ka mana? Tuh, ka gunung jarahan gunung. Mawa naon? Mawa binih tangkal urang dia ribuan ngalet jarah ka gunung, pelakan tangkal sampai ti gunung eta maneh boga sawah. Boga balong. Citarumna aya caian, jadi listrik, jadi irigasi, jadi bendungan, jadi susukan, jadi cai bersih, ulah lalawara. Tapi lamun gunungna terus-terusan di pelakan kentang, di pelakan wortel, beak urang caina saat urang Kalawang balangsak. Aing mangingetkeun. Jadi tiap tahun tiap desa kudu aya hajat bumi. Jarahna ka mana? Ka gunung. Ai ka gunung rek naon, rek munjung lain, tapi rek nyalindung. Ari nyalindungna kumaha carana? Gerak pelakan eta tangkal. Sabab lamun teu ditelakan tangkal eta gunung moal bisa jadi tempat panyalindungan. Kunaon jadi teu bisa tempat panyalindungan? Sabab bakal rurud gunungna ngagerowok belah ditu. Ai bibitna ti mana? Apar sia meunang pare. Ai siapa menang kahirupan atau tinu parenya isikeun meuli tangkal ibadah ka asaha ka alam. Ai alam boga boga Gusti dibikeun ka manusia naon? Dititipkeun lain diwariskeun. Kulantaran dititipkeun ieu kudu aya regenerasina. Bangsa Indonesia eksploitasi sumber daya alamna ulah nemen-nemen teuing sabab naon? Bising alamna ruksak, sumber dayana hancur, engke anak incurang ka bagian nanggung ka sangsaraan hirupna penting. Sabab negara-negara batur anu nambang di urang di nagarana teu ditambang. Ulah dianggap di Cina teu boga sumber daya alam, ulah dianggap di Amerika teu boga sumber daya alam, maranehna boga ngan teu waka dikaluarkeun. Sabab naon? Bisa keneh nyokot di tempat sejen. Bisa keneh nyokot di tempat sejen, nu manehna dikekepan, dilindungi. Urang mati balik, nu urang dibikeunaan ka batur, ditemong-temongkeun. Barade, mangga, mengpeung mira, diobral dirina, nu sok ngobral diri ngaranna jablay. Dongdot, janggot. Ieu nyarita ya. Lamun dongdot, lamun jablay, lamun jangol hubunganna jeung kasiliwangian. Naon? Barang mimiti mahal harga. Aqua kopi aqua. Nu datangna marake mobil alus. Hargana 4 juta, 4 juta. Rokok 10 juta. Aya nu sakali emprut 60 juta. Aya kan? Aya teu? Aya nu 120 juta sakali emprut. 2 kali 240, 3 kali wah 500, 4 genep kali 1 miliar aya. Engke turun angkana jadi mungkin letik umur 35 geus panyakitan egang leumpangna ge. Bener teu? Ngalamun geus leumpangna egang ditaringalkeun. Tadi aku amrok di jalan ge ka desi aing ulah dibawa. Tah alam ge kitu, lamun alam barang mimitina didareuketan, diruksak, begitu geus diruksak alamna hancur ditaringalkeun.
embung Indonesia tanah Sunda hiji waktu ditaringalkeun sabab naon geus rusak. Tetap jaga kaendahanana, jaga lingkunganana, insya Allah bakal langgeng salira. Amin. Gitu. Kuring teh boga ya menteri nu bakal dipilih kayak di 2024 jadi menteri muda urusan randang orang. Ayo segera Menteri Anton. Cocok sama Ton. Oh. Siap. Oh, siapa menteri naon mau kriweuh ieu na? Menteri muda. Oh iya, menteri muda urusan randang ora. Di dia lo barang. Jangan salah. Mana mah menteri muda urusan janda tua. Tuh lah nu kolot. Sabab aing nu ngora mah geus loba nu ngurus. Oh no, lamun Nu ngora mah loba nu ngurus. Loba. Pak Kades ge lamun kurang-kurangna diawasi ku istri mah. Oh. gini gitu. Gitu. Nu kolot naon nu ngurus mah. Ulah kolot. Sabab nu kolot mah rata-rata kunaon tidak mau didekati karena laki-lakinya takut mati. Oh, jadi gancang maut. Heeh. Sabab lamun dikenyot teh bae. Gitu. Dia langsung hebat. Karajunan susu kada luar.